Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para netizen sadayana tepang dangu deui sareng dongeng Sunda ti Capruk Radionet. Anu bade midangkeun hiji cariyos anu judulna Neng Sarah bagian katilu. Sakumaha anu parantos dipidangkeun sateu acana. Cariyos Neng Sarah bagian kadua Beni kapanggih teu aya di kieuna dina beus. Anu sababna pada teu apaleun estu matak harneg sarerea malih tos dikurebkeun di perjalanan. Mangga urang teraskeun kana cariyos salajengna wilujeng ngadangukeun. Keur anteng ngalamun mikiran Neng Sarah ucup nyamperkeun. Gek diuk gigireun. Nyep, uing marek eureun di Palembang ah. Rek kana pesawat. Bae ongkos sorangan uing mah. Hor, pan urang teh indit bareng. Balik ke bareng atuh cup. Ceuk kuring bari ngararasakeun sirah nu karasarieut. Nya paeh ke bareng meureun. Cuk uing ge kana pesawat cep. Maneh mah hayang bati meureun nya. Ucup rada tegeug. Hus, soal eta mah rusiah Allah atuh tong dipakuat pakaitkeun jeung kandaraan. Geus waktuna mah di mana wage jadi walon kuring dari yakeneh sanajan hate mah tu genah ngadenge omongan ucup nu nyangka goreng ka kuring. Lah sok bayangkeun mun kana pesawat mah salamet ta si Beni moal maot jero beus mun murag ge meureun kabeh paeh. Ucup cengkat ngaleos rek diuk deui dina jokna. Kuring cengkat ngajewang bajuna. Kela. Kudu bener ngomong teh cup. Ucup malik leungeun kuring dikepeskeun. Teuing lah. Pokona uing marek turun di Palembang. Rek naik pesawat. Sieun paeh uing mah. Kuring teu kuat ambek. Cekuk beureup nyayang kana irungna. Cer getih mancer tina irung ucup. Rikat manehna males nonjok kana angen kuring. Ngan dihalangan ku Tedi nu kabeneran diuk kahalangan sajok di tempat diuk kuring. Heup. Nanaonan ieu teh atuh? Tedi muncereng. Lain teh euy, ngajarkeun aing ngabati ongkos. Jiga jeung saha wae, cik tanyakeun ka bos. Bisi majarkeun ku aing dihakan duitna, kuring ngahegak keheul jeung era. Panumpang nu sejen curing hak, Wahyu nyamperkeun nyeredkeun kuring jeung ucup ka tukang. Ya naon ieu teh? Naon? Wahyu diuk di tengah. Neuteup ka kuring jeung ucup, irungna bareuh katoel ku peureup kuring. Eta mang majarkeun uing ngabatikeun ongkos pesawat. Pek tanyakeun ka bos. Kuring mencet nomor bos Jodi nu boga sakabeh proyek. Ya bisi weh. Kalau jang si Beni can nepi ka lembur geus maot. Coba mun ngapung mah. Geus nepi ka lembur meureunnan. Ucup kukulutus. Kuring molotot ngasongkeun HP. Tah dengekeun ku maneh. Apa cep? Sudah sampai? Cek bos Jodi dina telepon. Ini bos. Tolong klarifikasi masalah akomodasi nih. Ada salah paham. Cuk kuring sora HP ditarikeun. Oh ya? Kenapa? Bos Malik nanya. Ini katanya, kenapa kita nggak pakai pesawat? Ada yang komplain? Kuring ngareret ka ucup. Oh itu. Iya. Biaya pesawat kan 2 juta lebih. Belum ongkos lainnya. Naik bis cuma 1 juta. Anggaran kalian pas 2 juta. Jadi sisa 1 juta buat balik ke Pekanbaru. Ada di saya, tenang. Cek bos Jodi. Ya udah makasih bos ya. Kuring nutup telepon laju disakuan deui. Tuh, gitu cenah cup. Jentre aya namanya. Wahyu neuteub ucup. Ucup unggeut ret ka kuring. Ya hampura atuh cep manehna ngajak sasalaman. Ku kuring ditampanan. Gabruk manehna nangkep bari sasadu. Sanajan keheul keneh kuring kudu ngahampura ucup. Manehna kagugu nafsu lantaran nempo Beni nu maot di jalan keneh. Ginggiapeun majar teh. Cikeneh mere rokok sabatang basa eureun memeh asup ka jalan lintas Sumatera nu ngaliwatan leuweung.
teu karasa para wargi netizen sadayana geus rek asup ka Jambi, ceuk supir mah rek reureuh di terminal Alam Barajo, rek mariksa beus mesin jeung sagala rupana, sakalian mereka sempetan panumpang keur saur jeung bebersih. Di jalan lintas Sumatera ka terminal rada jauh oge, aya beja arang langka beus nu nyimpang kadinya, sok areureun heula di SPBU Simpang Rimbo. Rada rame jeung peuntaseunana aya restoran. Sakapeung sok aya nu ka terminal Rawasari kumaha PO beusna. Nepi ka terminal Alam Barajo kaayaan teu pati rame. Aya sababaraha beus nu reureuh panumpangna muru ka masjid nu aya di terminal. Kuring nu keur nyaruh nyul can waka turun tina beus. Asa hoream. Red kana balanjaan, cai nu meunang meuli ti minimarket aya 2 botol deui. Ras inget ka Neng Sarah, ka mana leos nanya, teu katempo deui, boa geus turun. Kang, bade sahur, sakedap deui imsak. Sora Neng Sarah ngaharewos kana ceuli. Kuring ngagebeg, direret teh keur diuk dina jok si Tedi. Manehna gugupai bari teu weleh imut. Hate ngaheab nempo Neng Sarah mamake jaket si Tedi. Jigana matak teka tembong teh keur jeung si Tedi meureun. Kuring nyamperkeun. Neng, di mana wae? Akang leungiteun. Sareng Atedi, da teu gaduheun ka Bogoh mah, moal aya nu timuruan. Neng Sarah jebi jiga nu neuteuli. Pedah kuring geus boga ka Bogoh meureun, manehna ambek. Nya teh asa ambek ka si Tedi. Ngan aneh nah si Tedi bisa deket jeung Neng Sarah. Iraha mimitina jeung kumaha dongengna. Kieu carana mah kuring kudu ngomongan si Tedi. Lain timuruan ngan bisi Neng Sarah diheureuikeun pan si Tedi teh boga pamajikan di lemburna. Jerut turun panon ngulincer neangan si Tedi. Katempo keur udud di tepas masjid laju disampeurkeun. Ted, nah jaket maneh dipake ku awewe? Kuring nepak tak-tak si Tedi. Oh, Sarah. Baik atuh tiri Jep. Gelisnya. Nah makin jauhan atuh. Jadi we pindah diuk najeng kuring. Tedi ngocekeun kopi. Lain kitu, kade euy. Parawan keneh, kuring rada tegeug. Kalem Cep. Bogoheun ka maneh. Ngomongna mah hanya ka geus gaduhan calon Kang Cecepna cenah. Tedi seuri bari ngareret ka kuring. Kuring ngerasa dosa, satadina rek balaka, ngan geuning kalahkah ngareheutkeun hate Neng Sarah. Red kana jendela beus kaciri ti kajauhan Neng Sarah noong. Najan jauh imutna kaciri jelas pisan. Imut nu maneuh pinuh ku kapeurih sanggeus nyahoeun yen kuring geus boga ka Bogoh. Rengse saur kalacat deui ka jero beus. Panumpang sawareh arasup dibere waktu rada lila nepi ka adzan subuh. Di jero beus panon ngulincer deui neangan Neng Sarah. Kang, di dieu. Cenah jiga nu apaleun kuring neangan manehna. Kasampak keur diuk dina jok urut Beni. Kila, nah di dieu. Hayu atuh rencangan akangnya. Kuring jadi wani. Sieun Neng Sarah kapincut ku si Tedi. Di dieu cenah gumelis. Kuring seuri maur, gancang disampeurkeun gek diuk gigireunana. Bade saur moal? Aya roti ya? Atos Kang, nuhun. Cenah leungeunna ngaleng kana cangkeng, karasa nyelecep tiis. Rei bulu punduk asa ngajeuwid. Panon peureum ngararasakeun leungeun Neng Sarah nu ngopepang. Kuring dumadakan jiga nu kasirep, leungeun hideng nyangkeh cangkengna, awak paadek ngan keukeuh karasa jiga aya angin nu tiis nyelecep kana awak. Brai panon beunta biwirna meh adek kana beheung kuring. Getih asa ngagolosor tina urat ambekan ngadadak berat. Leungeun Neng Sarah nangkeup pageuh pisan kana beheung. Kang, punten nya, cenah bari ngaharewos kana ceuli. Tiriling sora HP disada. Kuring jeung Neng Sarah kagareuwahkeun. Manehna ngoleset bari nyusutan biwirna.
nu beureum ecei matak uruy. Halo Lis, tos saur? Ceuk kuring bari ngareret ka Neng Sarah nu ngajauhan. Kang Cecep, nuju naon? Elis dareuda bangun nu sedih keneh lantaran beni maot bari jeung teu nempo layonna. Nuju ngopi. Sabarnya Lis. Mana teuing tunggarana emah jeung abah. Indit sehat ari mulang geus teu aya di kieuna. Walon kuring ngalelemu nu jadi kabogoh. Ari Akang sareng saha di dinya? Nyalira. Hanca para wargi netizen sadayana. Rupina bagian katilu dongeng Nang Sarah cag dugi ka dieu heula. Anu diperedih sareng anu dipundut pamugi aya sasieun sabeuneureun hiburan sareng mangpaatna oge tiasa janten subangsih dina ngamumule budaya Sunda tina seni sastra. Hapunten tina sagala rupi kalepatan sareng kakirangan tong hilap kanggo like sareng subscribe tombol anu dihandap. Hatur nuhun. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.